kocap di salebeting kampung Tumaritis disalbakeun tatanen anu nuju kararoneng parena sasat alaeun atuh ku kituna Astra Jingga ngakuleung ngaraga meneng ngelohok mangka duras kagarwana Nyi Ijem anu aya di rumah sakit. Sasat Nyi Ijem menuju di opnam. Duh, aing euy dah pada lingung. Aduh, rupa-rupa kejadian dalam dunia ubat ilaha illallah. Aduh, lihat. Kamarana si gareng Doing won karunya teuing jika nu nengang teh lah khawatir.
biasanya masuk di kakawenan guys gitu. Ai batur mah. Heeh, nya kakawenan cenah naon atuh. Bisa kakawena Kang? Sok. Marek kaya wong wis waduk. Aduh, ampun cing. Eta mah teu kudu make kasurupan kan mah. Rapsigra Purnawirawan. Aduh, ampun aing. Kang, aya rap sigraf teh mun di pawayangan tanaon lah maksudna. Sirikani keur ieu, Keur naon keur buat. keur ngajuru. Aduh. Walada. Kitu Aduh. teh masih Lamun kieu lang resmi kang sapisieun. tah, eta. Awor lagi dening lugu. Eta nyawa sih kawin eta nyawa teh. Adegaran teh kakawenan teh. Buta keur ngalanangka. Lain. Naon. Lain. Nu kitu. Heeh. Eta mah buta keur teu bakar teu mesin. Teugulan ka nyata si jurig. Babetkeun. Aduh ampun cing euy. Omolah teh si Akang gila. Ya wis kena dihin pidungdung. Lain kitu Kang. Euy. Lain kitu atuh. Naon? Mama nira tangga dempet saya bawa manggul awi. Aduh ampun euy aing euy. Anu balik Kang, anu balik Akang keur naon ulang-ulang wae. Lain aing teh mikiran naon eta dari si Ijem. Soal naon Kang bari nyaho. Euy ngece. Si Ijem euy. Nah kumaha wae teh ijem. Pamajikan dewek teh kapan keur di opname anu teh. Nah gering itu Kang. Heeh. Kesakit naon. Di keur di koperasi dulu. Lain di koperasi, aku di koperasi teh di kumaha Kang? Oh di kopname. Yo nya di rumah sakit. Oh tadi rumah sakit keur di opname jadi pamajikan dewek teh keur berobat. Berobat. Wah. Rupa-rupa penyakitnya teh euy. Iya. Oh. Teuing da kok keciakan wae balik nyebakan beuteung anu kitu penyakit naon won? Nu kitu Kang. Eta mah nu kitu teh keongeun bacana mah cenah. Naon? Aduh. Ampun. Naon? Cakang menyakitan Cakang cik. Jeta inget aja matang nanyakeun oge. Bodoh bukannya ho Cakang mah. Aduh, obat ilaha ada di Coko Momal aya jualan nguliat dulu. Heeh. Eueuh Cakang. In. Nemu anek besuk ka pamajikan dewek euy. Udur garawate. Teu damang. Eta basa nu pikawut-awutan kitu in abong urang Jakarta. Hah? Biasa euy. Bari hahargungan teh kitu tah. Keur ieu keur boga penyakit ieu pamajikan dewek teh. Boga penyakit kapsul. Kapsul. Kang, Heuh diubaran ku jangar. penyakit kapsul. Heeh. Ubaran ku bareuh beuteung. Aduh. Ampun cing euy. Ai bujurna mah nyeri cenah bejana mah teh penyakit tablet teh. Kamari ge geus di minuman bisul kamari teh. Mana nu kudu dipilih? Saha euy. Tuh, tong dikendangan deui. Ah, di kendangan mah ka laut si gareng mah. Heeh. Mana nu kudu dipilih? Nu itu menyon. Nu ieu dekok. Aduh. Tukang goong teh kreatif pisan euy. Sing horeng eueuh nu hayang ngamajukeun nya. Kanggong teh apa teh Kang? Urang genti-genti atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam reng, cager sing euy. Alhamdulillah. Tuh. Gila. Gareng euy. Kamajuan. Sabaraha taun siling pesantren bisa kitu euy? Lumayan lah. 8 tahun setengah. Apa kabar Kang? Sebagai dibueuk kitu lojer, jadi baik. Ayo ampun ceng. Kang, Euy.
lain orang teh ngedenge beja sahur manuk gitu beja cek benar ya aya nu mere surupan ka urang terus cek eta beja entong make jeung seuri teu rame sia teh sok buru sok buru-buru Kang cek eta beja ngadenge pamajikan akang teh cenah gering lanceuk si laing eta reng teh ijem tak ini orang teu ngarti teh ijem gering ari akang ka tempona ku urang bunga-bunga serangah serengih red ka luhur seuri red ka kaler seuri red ka kidul seuri ka handap seuri jadi kadempet ku seuri terus tak ini orang teu ngarti akang pamajikan gering akang masih kene bisa tertawa di atas penderitaan istri apa yang jadi masalah yang jadi masalahnya begini reng ya jadi Gareng jangan banyak cemburu kepada saya. Bahasa mana teh Kang gitu petet. Lain Kang tong cecengiran dia orang ngomong dinas. Akang teh kudu bisa nembongkeun kudu inget waktu bogoh jeung teh ijem. Tunggul dirarub catang dirumpak. Dibelaan ancruk walungan. Bapak itu tukang bajigur gitu. Keun antep. Terus dibelaan turun gunung. Sing balai gareng atuh. Kang, dibelaan turun gunung unggah gunung. Mangge cai sakaracak. Naon cing eta? Ting kalapa jering. Taina akang ngadenge beja teh ijem di rumah sakit. Akang masih bisa tertawa salut saya mah Kang. Ya salut teh naon reng? Salut teh jadi kumanya angkat topi. Angkat topi mah tabe belegung. Akang tuh boga rasa prihatin atau rasa sedih pamajikan di rumah sakit? Paduli ceuing dan ngurusna ge dokter. Dokter jeung paduli teh masih kene dulu teh. Aduh si Gareng. Dina lebah pamajikan gering tong neumleuhkeun ka paduli, tulungan ku akang sorangan. Siapa paduli teh sabodo gitu abduyu. Oh, paduli teh sabodo. Tak. Aduh, akang Ngotong serius ya. Lain akang eta bari seuri di pelendung na irung. Apaan keur uplud, belegung. Babalonan deui teh. Kang. Ngomong-ngomong si eta teh penyakitna teh naon? Penyakitna rupa-rupa anu karasana mah euy. Di antarana numor narah ningi eta kencing anis kencing atu nginyen naon nginyen teh ginjal ini kan tapi bisa nyebut ginjal bukan nginyen atau jering si Gareng kata kejual orang jadi kebawakeun atuh da akang bintang urang bintang sebab urang mah memang tibaheula sok kebawakeun keur di pasantren urang kebawakeun Kang urang boga guru ngaji. Terus jika akan dia ngomong cek guru teh guru ngaji orang gitu bintang ngomong teh cek guru teh ka urang jang cenah sok diajar ngaji cek guru teh anip urang nurutan anip cek urang anip eta guru ngambek ka urang teh ngambekna kumaha anip hia anip aing cening ramenya Kang rame kan tenggeulun aing saramena lihat kayaknya terus Kang euy terus guru mamatahan deui minggu sajurig rame wontong ditindak deui jurig tambah eueuh segala disabet tambah eueuh segala disabet aya gagal ngadua kalian tundungna mah rame ya Kang di mana teteh di etana diurusna si teteh teh di rumah sakit Al Furqon lain di rumah sakit Bojolali lain rumah sakit jurig Al Furqon mah jurig sia naon atuh masjid teh belenggu Kang lain cicingan atuh kudu jiga batur mah nu ngaran pamajikan di rumah sakit tampala ka ngadaguan mah hees di ditu oh nyata kapan ieu ge aing teh keur kukumpul rek besuk
Erek besuk ka pamajikan ku kumpul heula. ku kumpul kapan teh kamari ngajual shampoo beulikeun kana leunca poe kana cengek da besuk teh kada si ieu mah kebeukina karedok. Astagfirullah. Manya ya jelema besuk ka rumah sakit. Belegug sila mun make astagfirullah kudu make hal adim belegug. Og tamatkeun segala rupa sia. Pan hal adimna tinggalin di imah. Tinggang di garenya Kang. Saudara kandung teh da. Ampun dah. Akang mah ari lamatan. Anu kapanggih ku aing kemari mun tinggalin teh. Dina jero korek api bener. Lah, akang mah ngoreksi kesalahan batur sakotret kayu api. Heeh, aya kitu. Gampang. Aya gajah depa. Akang mah ari kesalahan batur meuni dikoreksi ari akang pamajikan gering teu ngadua. Ungah pucing oge dewek teh euy, tuleh gaple. Aduh. Aduh, tobat. Sapanjang urang nyunyuhun hulu nu ieu kakarak ngadenge jelema nu pamajikanna gering ngaduana ku gapleh. Nah, istilahnya sabaraha kali nyunyuhun hulu. Itu sakanyaho akang dulur urang sabaraha kali urang nyunyuhun hulu. Apa siling teh hulu teh sabari jiriab da. Kang tong diblekerkeun sabab diblekerkeun nya. Henteu sabab urang mah pan geus santri, geus narima ajaran jeung atikan didikan agama. Jadi urang teu meunang ngomong curang. Sabab eta hulu maksudna ka dinya. Cawokah biasa orang Sunda mah euy. Aduh, Kang. Urang mah ena geus insaf, Kang. Urang mah hirup ayeuna anu kadenge adan. Anu katempo masjid. Anu ditumpakan bemok. Bagus. Aduh. Ayeuna teh bulan puasa reng asling puasa. Aduh, Kang, urang mah puasa getol ari akang puasa teu? Oh, atuh puguh we dek mah. Tamat. Tisuk nepi ka magrib. Tisuk nepi ka magrib dewek mah tingali udud oge terus ye. Terus puasa itu dewek teh. Manya aya puasa udud. Nah teu meunang kitu udud. Ari puasa mah teu meunang udud. Teu meunang barang akan. Ari silain kapan? Siling naon? Apa silain teh puasa bulan ieu tilin? Heeh. Kayak gitu. Pemola si gareng mah. Reng. Geus lah tong sileuneuskeun dah urang silibuniin deh. Jadi ayeuna siling dek milu besuk moal. Urang teh menang tugas ti babe. Nu ngaran pamajikan lanceut gering nya urang wajar eling. Sabab si teh ijem teh kan. Jadi lamun pamajikan dewek cager mah siling teh eling. Lain gitu kan. Urang teh ngajenan pamajikan akang teh sarua jeung ngajenan akang. Bener teh? Bener teh. Akang jeung urang teh dulur. Urang teh adik akang. Adik akang. Akang lanceuk urang. Lanceuk urang. Urang duaan anak bapak. Urang duaan anak kucing. Jadi mejeuna lamun urang ngalayan ka euy sok siapkeun kan. Eta leunca nanti cengek. Arek mawa eta leuncana di wadahan kana naon? Kalapa menang meulem. Tong ngirim kereta api kan. Wadahan kana kulanter. Coba akang loba tiwas sarua. Lain leunca. Lain reng. Keun bae siling we isuk bagian ngajaga di rumah sakit dewek ayeuna. Ambung Kang urang bagian ngajaga di rumah sakit mah. Nah, keung naon kitu? Aduh, keung Kang, akang we lah nu bagian ngajaga urang di dieu ngadagoan. Heueuh, tah maneh nungan imah di dieu aing dek ini heula ka itu ayeuna. Ari besukna urang iraha? Besukna? Kayak di mana pamajikan aing geus ka dieu siapa besuk ka rumah sakit. Atuh kieu we. Akang cicing di imah. Urang besuk. Tangke giliran akang di mana teteh paeh akang besuk. Coba. Halus. Suwe. Coba. Oh, kitu barang nek ini aing janji heula ina. Ya. Won. Wan, Pak RT euy. gitu kumaha? Mi HP na eta we kitu. HP naon? Oh, imah dewek, si gareng nungguan eta dewek dek besok ke rumah sakit. Nya atuh ka urang angkat ke. Bisi siling rek milu mah tuturkeun deknya. Milu we Kang ah. Nya, yuk Kang ah. Yuk.
Bagi payah udah sakeun aduh. Aduh, cara regating nu di imah. Mane eueuh ngalongokeun wae ka rumah sakait Sabaraha dinten jam. Oka salaki, oka ingatanana. Aduh, ieu peuteung perih lapar deh. Aduh. Ieu naon aduh. Bulut-bulut bayi geuningan. Wapkeun we. Naon we sapanggihna udah unu ngabesuk-besuk geuningan. Aduh. Aya suara nu leumpang. Ibu. Ibu teh kenging nyarios bae. Aduh. Iya, aduh, susurupan. Aduh. Susar. Aduh, panas, aduh. Aduh, penyakit kieu. Ibu. Atos diukur ku dokter panas ibu. Atuh, duka tuh. Duka ya diukur dukan teu. Geus teu pugu dadeuleun bararehan. Aduh. Ibu tos teu pugu dadeuleun. Nya. Ari abdi ka tinggalin aku ibu kumaha? Ngablog bagi deung. Aduh, maaf sus. Ibu lah nyarios bae nya. Nah, engke ibu damang. bakal na kuring cager deui moal sus. Asal ulah nyarios bae. Ieu sungut hayang ngacabrak wae. Aduh. Ibu teh jenengan teh. Sanes supados abdi aya laporkeun kanggo ka Bapak dokter. Abdi nyuwunkeun laporan naon bae nu karaos ku ibu. Aduh sus, penyakit teh ada santai burang panas. Panas, disanggup pakai baju-baju acan. Komo di Jakarta mah panas nanti. Aduh, dipeting sus tiris peting. Ibu supados dituntaskeun suster ulah sus. Nah, suster. Tah, Peting tiris di berang panas, batuk sakali-kalieun ai daek gitu. Aduh. Ibu, sudah diinjeksi sama dokter nak? Belum, sus. Suster, belum. Coba orang pariasa. Nah, ieu geuning jadi ka dieu ieu penyakit teh kunaon jadi? Kana naon? Ieu kana suku ieu geuningan. Eta mah mastaka, Ibu. Ieu nya ieu tah. Aduh salah nyabak, suster. Aduh. Tuh suster tingali. Ping gede ieu. Eta mah sanes ping-ping cepil. Nya. Ieu ping-ping gede bitis leutik. Sirah bulut kunaon ieu. Aduh. Ustaz, tolong. Aduh, tolong. Ibunya ulah nyarios wae. Ari ibu nyarios wae, ari abdi kedah nyarios naon atuh? Naon we lah. Cobi ibu calangap urang parios. Nah, daripada diasupan naon. Aduh. Rada akeung calangapna. Aduh, sakit kurang. Akeungan. Kurang kene wae. Akeungan. Sing akeung. Soek. Nggak bisa ngadari sambal. Aduh, salagi kuring can ka dieu, suster. Teu acan ibu, engke pamitos ka dieu nya. Tangtos ku abdi diwartosan. Nah, besakeun suster. Ibu teh kenging nyarios bae nya. Pilih engke jam Aduh. kampung. Naon aduh? Duh, kuring tulungan. Kuring di udag bagong. Ibu teu di udag bagong, ibu nuju reureuh. Nuju istirahat. Kuring marurung. Coba ibu upami tiasa nangkuban. Awakna hungkul mastakan mah tong ngiring nangkuban. Kumaha suster kuring teh jumpalikeun. Aduh. Kang mariksakeun ieu teh suster. Aduh, eta. Ibu, abdi mah nya
seumur jumlah nampi pasien jika ibu. Oh, lebih batur caranya. Alah, taruh, da batur mah ngakuku. Nya. Ibu mah cobi. Eta perban kemana dituang ku ibu? Aduh, ai tadi nu eta meureunna nu ngagunduk wae sugan teh kadaharan. Aduh, ibu, perban. Paingan pabuli tina ti koran. Ibu. Aduh, geus teu puguh ti tinggalian, Suster. Ari itu katinggalna anu di luhur naon katinggal ku ibu? Eta. Heeh. Para. Tuh gini awas. Awas. Ari eta dina meja katinggalna naon? Dina meja. Heeh. Eta bulet-bulet. Heeh. Ndog kebo. Ndog kebo. Kenaon eta sanes ndog kebo ibu? Keler wadah mari kanggo ibu. Ka mana ieu turu kelerna? Aplok. Capluk. Aduh, ibuna ulah tamarakan atuh. Nya. Waktu seminggu kamari ibu utus bade damang. Nya. Tampolong dituang. Uring ada teh hidang ieu. Aduh. Teu nyawa kadaharan yakunya. Ibu kedah tiasa ieu nya, kedah tiasa ngabentenkeun mana tuangeun mana sanes. Nya. Heeh. Ari guguling nu alit mana? Aya. Di dari wae. Aduh. Dokter kakaraun guring. Gering jadi rampus, dokter. Jadi segala beuki, dokter. Suster. Segala Katinggal ku ibu. katingal. Sumun itu pasien anu sanes teh nyaleungseurikeun. Nya. Seueur pasien anu gumuceun. Emang kuring sok diseungseurikeun. Busus. Kah? Nanti kadang-kadang nanti busus dileg-leg ijem nanti. Coba dugi ka kitu tah. Aduh, jadi ayeuna mah gari penyakit ayeuna mah tambarakan barang dahar. Ratur mah sagala bisa ieu mah sagala beuki. Aduh. Ibu pami bade disuntik tak kamari dokter nyarios ka abdi nya. Aneh cenah ibu mah pami bade disuntik jarum teh acan nyarios angel tos digegelan naon margina ibu. Eta nahan nyeri suster tadi nama sugan benang di talangan ku angger. Ari pek Geningan jarum can nepi rarasaan teh geus nyeri. Aduh teh. pas jarum nepi kumaha karaosna? Ai kana nepi teh ieu biasa we raos. Sus. Jangan banyak dibawa bicara. Iya. Ini dok. Jangan. Gimana ya jadi? Nanti terus-terusan ngacapraknya. Tuh, buktinya kan begitu. Iya. Dok. Jadi, suster jangan selalu bawa bicara pasien itu ya. Dok. Coba Dok. diperiksa dulu panasnya sampai berapa? Nanti ya Bu ya, ini dokternya rada Itu ambil yang dikelek ukuran panasnya ambil dulu. Iya ini dok, panasnya naik ke puncak gunung. Jadi berapa naiknya? Kemarin kan 25 derajat Celcius. Ibu, Ya. menurut ibu coba lihat panasnya naik berapa? Saya kurang ngerti ini ukuran panasnya Bu. Saya dokter, kenapa nanya ijem? Saya mah nu boga penyakit nah. Jadi saya yang menanyakan kepada kamu suster. Jadi panasnya kemarin 25 Celcius derajat. Kemarin 25. Sekarang berapa lihat? 52. 52. 400. 400. Enggak Ini mah dapat. kadang-kadang susternya yang harus dirawat nih. Iya. Jadi susternya yang celek. Kamu sakit, jangan banyak bicara. Iya. 250. Jadi coba disuntik dulu, bukakan itu sus. Coba. Sampingnya bukakan. Aduh ibu, kok kebul? Sampingnya kebul. Apa? Coba Bu ya. Ya. Jangan telanjang. Biasa saja, pantatnya saja yang mau diceksi. Enggak, saya pengen ditaranjangan. Sampai begini saya punya pasien udah tahun-tahun, baru sekarang. Ya. Coba suntik dulu. Suntik dulu. Udah suntik mati aja.
Ibu. Iya. Ibu. Aduh. Aduh. Ibu nah tuh ulah lulumpatan eta pada dijek segala ka ucing-ucingan. Iya, daripada musingkeun mending jeksi mati. Coba suntik dulu nih ya. Iya. Awas. Aduh. Ya. Aduh. Enggak can. Belum. Oh, si ganteng. Aduh. Diam Ibu diam. Aduh. Dok. Ini, nih. Aduh, tinggalin di jarum naon. Enggak tinggalan. Jadi ibu jangan banyak bicara. Nah ini makan, ini pel ini ya. Nah ini ya Bu ya. Untuk menurunkan hujan. Dokter, saya mah nggak mau. Saya mah jangan supaya jangan dihujankan. Jadi maaf saya salah. Ya. Jadi untuk menurunkan panas. Ya. Suhu maksimum 80 derajat Celcius. Aduh. Jadi ini harus dimakan pel ini. Nah ini ya pel ini makan. Ini sus. Apa itu kapsul yang itu 2 kali. 2 kali ini kapsul ini 1 jam. 1 jam. 1 Iya. jam. Ibu tahu 1 jam? Tahu, jadi pel ini untuk itu peraturan cuaca ya. Dokter. Apa sus? Saya mohon kalau menghadapi orang sakit dokter jangan ikut tertawa. Ya? Enggak, saya emang enggak tertawa. Iya, enggak juga tadi kok nyerengeh. Ente seetik. Nah, ini ya tablet ini supaya dipotong jangan disatukan. Tablet ini. Nah, ini yang saplastik. Sekarang semuanya harus dileg-legan. Ya, supaya itu khusus buntunya. Iya. Jadi khusus buntunya nanti Opong semua. ya begitu. Iya. Ini sus ya. Ya. Jadi sus harus bisa dipercaya. Ini obat ya. Nah, ini obat gosok, ulaskan saja kepada tarangnya. Coba ya. Iya. Coba ya. Sok ulaskan heula kena tarangnya. Ibu, coba rambutnya dikebelakangkan sekedik. Ya. Ibu na ulang aja bian ke abdinya. Enggak. Ya emang maaf aja, saya pengen jeba-jebe wae. Ibu, Set, ini obat apa, suster? Bau gini. bukan ini obat untuk menurunkan panas. Geningan bau hasu. Hasem juga ini bukan ti ucing ya Bu. Tapi ini tablet. Sok ibu na calawak. Ya. Gitu. Dorong. Sus. Ya Dok. Itu tablet yang berlapis 7. Tuh tabletnya berlapis 7. Kelihatan boleh Ibu. Tinggal Ibu iya tablet tanya anu berem hejo koneng. Ibu terang anu hidung koneng hejo. Tadi orang negro yang di lapang. Hidup. Aduh. Sus, saya melihat pasien yang di depan dulu ya. Iya silakan. Ya. Dengar. Maju. Aduh. Ibu na ulah igel-igelan atuh. Eta aya tatabuhan naon, sister? Ibu mah aduh ngadangu dokter lempang kalakang ngengklak jika jadi pongan. Iya, isu kan. Eta teh dokter lumpah. Aduh. Bukan pedang dut. Eta kasur oleh dianggo sinjang ya punya. Nah, gini alhamdulillah ibu terus rada turun ayeuna teh. Turunnya. Terus turun ke Lebak panasna. Tadi mah emang kalebak. Tadi mah Malah panas. Jamban turun panas teh. Tingali ngaguruyu wae teh panas ka Lebak. Sanes tadi mah panas ibu naik ka tonggo. Ya, ayeuna mah ibu terus henteu panas. Sadar ibu. Tadi naik ka tonggo panas teh. Terus kasuhunan urangnya. Ibu ayeuna teh sadar. Sadar. Sabar hiji ieu. Eta opat. Bagus. Ari ieu sabaraha? 5. 2. 2. Opat ditambah 2. Atos ibu tong nyetang. Bilih didenda. Ibu,
Hari ieu ibu teh kedah nyayageun artos ka tilas eta kanggo nasir darah. Pan ibu kedah ditambih darah. Tambih darah. Mun ibu teh darah teh kantun sakecelak deui. Aduh. Barangkali itu mah sus darahnya darah dingin. Aduh, cakak-cakak dari darah kuri. Nuhun. Aduh, ku ditambah ku darah naon, suster. Udara muda. Bapaknya bapak terus gaduh panyawat mengi tong ngiring nyarios. Jeung pewe di dinya. Mana si nu mengi? Itu tempat nu bengok. Ari abah mulai begini naon jan. Tos wayahna itu. Ieu teh nu tada manggul tuh aki-aki. Panuhun we da gandeng teh nyarita wae teh. Jadi kuring kabawakeun Ari ngadenge nu gelo. Jadi eta mah suster jeung pasien teh rada gelo kabeh. Abah. Ulan. Abah mah tos istirahatna ke dapurnya. Abah teh kenging nyarios bae nya. Hari abah rurat-rurat bae. Ngangan copeteun meureun. Astagfirullahaladzim. Sing suster aing mau pindahkeun tong di kamar ieu. Tong dihijikeun jeung nu burung. Aduh, kuring ge ngilu eungap ngade amukan aki-aki eta. Kabawakeun. Ari maneh teh saha ngaran? Ngaran kuring. Siti Sondari. Sugan teh. Tuh nya asa-asa teh ibu. Asa-asa sieun teu uyahan. Won, Man, di kamar sabaraha cenah euy? di sal 12 lah Kang. Sal 12, Mohon. kamar 12 gitu. kamar sal teh. 12, Nya. sal genep. Nya, teh nyata. Sok Kang maju Kang ngarep Kang. Sok kana kebeca ya Kang nya. Mau jadi jero aya beca jurig. Ah iya, atuh beca ya beca rumah sakit. Aduh, ambunjing enya. Alhamdulillah ibu, Kang, ibu. Besok teh mah naon eta? Iya, pan di dina jinggingan euy. Tah. Aduh, itu jam. Tuh ibu. Ya sumping aing geuning. jam Aduh. datang. Kang, Oh, ayo saha geulis. aduh suster bogoh meureun dah ampun teh. Bogo hayang. Iya bapak cara gena ibu ieu. Nuhun. Nah, nembe teh Kang sareng abdi. Nuhun kumaha kinten-kintena suster upami dipileuleungkeun ku sim kuring. Ari bapak sumping na ka dieu teh bade ngalayat garwa bapak atau napi bade ngalamar abdi? Nya kitu bade sakantanana dilamar da eta mah tereh modar kitu saurang. Aduh. Cabona. Tak kitu geuning ibu. Cenah cara ge ibu teh sanes bade ngalayat ibu. Bade ngalamar abdi. Disuunkeun ridona we nya bunya. Emang ayeuna ge abdi bade maot itu. Terus bade maot. Nya kedeung gede gayahnya. Istighfar ibu istighfar. Jam. Ta aing mah besuk teh mawa leunca ta cengek. Aduh. Sok atuh dahar nya sasentuh. Aduh. Pan sarua ti dokter oge kapsul, pasarua jeung cengek. Ai maneh rek ngabesuk urang, aku rek modaran. Aduh. Bapak. Lan. Bapak. Lan. Itu tinggal socana terus menelik. Bapak ulah ngabodor wae bapak. Jam. Hampura tina sagala dosa perdosaan aing. Ibu. Boh lahirna, boh batina. Aduh. Muni jiga nya ibu merek maut teh. Ijem. Ibu. Ijem. Innalillahi wa Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ijem. Awon kumaha deui aing? Geus milik Akang. Rumah dosa aing ka si Ijem. Wayahna Kang kena Tos padaya abdi gentosna. keuna ka ibu suster lah. Ulah pakai cerik, Kang kok. itu dia Kang. Ieu teh maneh teh cerik sedih apa atuh? Jam. Jam hampura aingnya tina sagala dosa. Diampura. Dirayeun nepi ka bati. Urang geus pae tadinya. Jam. Kapan si lain tegas modar Ijem. Montong ngomong atuh jurig. Eta ngadengin. Amung kerja dewara. Karunya si Ijem teh geus pae Kang. Ijem geus tepi ka mana teh Ijem? Geus tepi ka mana teh Bete pae teh? ingetan mana teh karek nepi ka mana ayeuna teh Ijem? Rasaan teh nepi ka eta ka Guha Batu geuning. Oh terus Terus di mengkol kabeh wetan. Kajung berung geuningan. pokoknya di akhirat pun jeung aya ujung berumut. Ayeuna nu kerasa naon Jem? Ieu. Sirah. Sugan teh paeh mana teh bete.
Itu naon teh Kang? Teu eling urangnya Bapak? Bulan. Abdi pada kapan keur heula tuh? Mangga. Mangga Bapak sing jongjon sasanoan. Saeus Bapak teh kedah ngemutan abdinya. Nya. Yuk atuh. Sunah atuh. Sunah lah Pak. Duh. Kamu yang jurik dah susah. Anu gering gua mentong timuruan ka aing. Nya sabal we lamun cenah bisa hudang mah urang udiana ge aduh. Bang suster gitu atuh. Disinter ke ceram. Sing gelut. Aya mana? Wan. Kang. Itu si Ijem hayang nginum sok pangnyangkatkeun sirahna tah eta. Sok atuh ya barantuan. Ya, sejam. 2 jam. Sok minum ieu tah jam. Bahasa Ita sok. Aduh. Sok. Minum. Sok. Wan, Sok. Kang, cai naon ieu wan? Kalaku aing diinumna geuning. Ini eueuhan. Ada bae aku aing. Si Akang jam. Aduh ampun cai. Aduh. Jam. Yang dahar teh. Ugu we wan. Ada we ge hayang sarua teh. Dan. Ane tis dalaan geus daan can pot. Hah? Geus daan can. Encan. Bara poe. Mesti lu poe aing teh mangih dahar Ijem. Urang 5. Hah? 5. 5 poe naon? Aduh ampun ceng. Naon teh cing geruprak. Bapak, istri Bapak belum sembuh. Jangan diajak ngobrol bae ya. Laras sus. Da kumaha tuh da batur ngobrol kuring tadi di rumah sakit mah. Ibu ulah nyarios bae nya. Dupi suster gaji sabaraha sasasih di dieu. Maksana bade naon haruskeun gaji? Itu bade ngecelok we kuring-kuring keur mayar ke rumah sakit. Di dieu mah rumah sakit di dieu mah teu aya ucelak ecelok, Pak. Ya mun dupi sadintena sabaraha rumah sakit ieu? Biaya perobatannya sareng biaya tablet, sareng biaya simbut, sareng biaya ranjang. Sadayana sadinten teh katitina 7.000. 7.000. Ya mun parantos sabaraha sasih pun bojo di dieu. 16 tahun. Parantos 16 tahun cing pangitungkeun won sabarahaeun kira-kira. Kayak tina 16 tahun kali sabaraha sabulanna sapoena teh Kang? Sapoena 7.000. 17.000 sedinten. Kali 16 tahun. 16 tahun menan can jemputan kayak itu ka dieu meuli obat, meuli naon-naon. Sadaya teh 200 rawe Kang. Aduh coba. Benar? Ya lo, sewana teu boga hitungan, geus teu kahitungon. Makan naunan urang di rumah sakit, duit eueuh. Daripada ngaripukeun maneh mantong ditebuskeun urang di rumah sakit. Jadi penghuni rumah sakit. Bon, aing nek ka beca heula nya euy. Nya sok Kang. Nek ka beca heula aing sugane atuh kacebur. Benar sok itu Kang.